Putra. Tadi asa cuy. Kelak. Iya putra mana? Putra abah mana? Hah? Pantas ngalahirkeun nama teh. Punten kan nulir saya heeh urang ieu. Punten ka Bapak Limas lain ka abah ieu. ya lain bapak itu asa tuh Teuing urang ge. Bawa teuing. Adia, abah hayang lagu naon? terus eling paburit jauh Abah boga kabogo sabriji. Kalau kau Oh, seur nu bogoheun siap. Heueuh keur ngora. Didi abah. Abahna ieu eyangna keneh. Abah sabriji kabogo. syukur kita. bola kapangi itu Urang mah geus beres manggung rek kari deui. rek naon Rek tajam we. ada teh Siap. Aya eling favorit urang diawakeun jeung kunkunnya banyak. Heuh, ngadoakeun naon ka kunkun? Hah? Bingung ngobrol jeung kolot. Siap. Aya eling favorit. Hah? Tentang kawirin Cina panjang Yuswa. Amin. Hiji modal kanggo Haji Kunkun mudah-mudahan sing diberkahkeun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sok siap. Joget Pak. Yuk. kacan ya terus Coba nyunkan ini. Di kumpul dibayar 50. Ini. Etang lagu terapi kolbu kemang rupikeun tembang eling pabuburit di bakar sana Kang Haji Kunkun Ya, katurkeun urang diawakeun mah ya. Dipikir di ulang balik kuring hirup teh kesilang tapi loba salah pincang malahan can di dunia hirup sabenerna umur dia wajah kang dirumpah hirup lamokot kudosa kuring eling pakuring bisa amalane acan boga betul Gusti aku mugi pituduh habis sujud Gusti ampun Gusti tarik ses Jodinya kumpul dia tak kolot. aduh bener coba dipikir di bolak balik coba kuring hirup teh kesilang tapi loba sangat pincang orang kumarisma di dunia hirup para Denya ono
Mojang sepertinya kakek di atas semangat di atas. Ya dengan alhamdulillah kali ini kubakar sana Bapak Pimpro sekaligus bintang tamu sami-sami Abah alhamdulillah sing sarehat wae sadayana nya. Amin amin. Boga sing datang berkah bawa mandar katampi kana kapingahan di waktosia erang edang pangrojong ngahibur khususnya Jembar kula urgi besar Saiful Hajat oge rojongan panganten raja